Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibtahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falahu ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul innal mauta alladzi yafiruna minhu fa innahu mulaqikum al-ayah. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam kafa bil mauti wa idul al-hadis. Ba'da salam qabla kalam walidiro dipayung kurang sami-sami syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ada teras-terasan kurang dibubuh nikmat, oke teras-terasan kurang dipaparinang rahmat. Mudah-mudahan wasilah disyukuri nanti kenikmatan kurang sadaya termasuk golongan jalmi ahli syukur karena nikmat ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam dia salamina dilimpah curahkan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke kepada kulawargina, kepada sahabat, kepada tabi'in, atba'in tabi'in, oke kasadayan anu turut-turut karena ajaran makna duri kayu kiamat. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ieu sering pisan kajian tenang khususnya di daerah urang anu paralik dijamakan ku malaikat Ajrail turutkeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah dicomotan sedangkan ieu teh KPG bakal dicomot lagi urang mah alhamdulillah semua alhamdulillah dikasihkan Allah subhanahu wa ta'ala diparanjakeun yuswa bari dikasihan cantik anon masih bisa ningali sampean masih bisa ngalengkah panangan masih bisa gerak. Bagi alhamdulillah kenging pitulung ti Allah tiasa ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan itu untuk syukur ke Allah syariat urang berjalan ke agama badan dianggo ibadah ke Allah masih ngejantenkeun sababia urang sadaya diparanjakeun yuswa bari sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab diantarana tesaretik jelema ku alataran dibere cager harta banda dibubuh terus-terusan akhirna pokok kana pambalikan tersadar karena maut. Naon pangga disebut tersadar karena maut eta we di saat loba banda menang aneh jeung heran eta harta karadaekna sorupkeun kana jalan sakumaha diajukeun kudu merekna. Padahal cek Gusti ieu harta ku aing didikeun ka maneh ngan poma ieu harta teh usahakeun sebahagia hake kana jalan menuju hidup kami. Tapi ternyata dalam kenyataan kehidupan sehari-hari urang mah hayang migawe sedekah jeung jariyah teh di saat keur teu boga. Ai teu boga mah kadang-kadang aya biaya rek muludak teh bisa ku aing tanggung soalna. Kumaha geus boga ningali teh kana tulisanna nu pangeutikna. Kadang kala nya ari keur teu boga mah mun boga duit ku aing balik ke sorangan di kota 5 juta sudah
Tercan boga mah aya geus boga wallahu alam. Kadang-kala urang mah hayang migawe HDT jeung migawe infak sedekah teh nalika keur nalika keur aya mah sekalipun aya ngabejaan ge ajeng nanti ngabahas sedekah kan hayang dibere. Padahal saha pernah mere. Ya tidak mengabisna. Nu padahal tujuan para kiai ngawartosan jeung ngelingan teh teu aya lintang ti ngalaksanakeun tugas ti Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling wasiatan dina hak ya. Jeung dina buka sabaran. Jadi antawisna urang saling elingan lamun nalika urang kerja ger sing bisa ngasorupkeun anggota badan dipake ibadah ka Allah. Ulah neangan sempet ya, ibadah mah kudu nyempetkeun. Naon sababna kalau urang terus-terusan dianjurkeun piwarang ibadah tidak Allah Subhanahu wa taala man amila sholihan min dakarin aw unsa fahuwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sahawai jalmana anu migawe amal soleh bahwa mu'minun bari eta jelema teh iman, jalma anu beriman. Dan percuma terjadi amal soleh sekalipun eta amal anu alus lamun eta jelema boga keimanan. Teu saeutik loba orang-orang kafir aralus anu jadi pembantuna loba urang derena teu jadi kaalusan lantaran naon? Sabab teu boga iman. Bisa soteh jadi keharusan lamun dina hatena eta sejalma boga keimanan. Man amila sholihan saha jalma anu migawe amal soleh bahwa bari eta sejalma teh mukminun boga keimanan janji Allah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala baris maparikeun kahirupan anu alus pikeun ka eta sejalma. Diperkuat dina hadis qudsi tafarraq ta'fi ibadati. Bahkan sebahagian ulama nafsiran karena ayat palanuh diyannahu hayatan thayyibah bakal mereka alusan penghidupan anu alus teh diantarana kabagi kana tilu bagian. Mana kehidupan anu alus anu tilu bagian? Amla'u qalbaka gina ya. Bakal minuhan Allah Subhanahu wa taala kana hatena eta jalma anu selalu migawe amal soleh bari dibarengan ku keimanan bakal jembar hate boga rasa beunghar hate. Untung jelma anu beunghar hate mah salilana moal boga kasedih jeung moal boga kasusah. Sok sanajan cek paribasana teu tembung sarbahan tombol sifat kabur diguru dipatok dalam ningker dahar sore ge aya eueuh keur isuk aya eueuh isuk eueuh keur sore. Tapi nisbat ka jalma anu dibeungharkeun hatena ku Allah moal aya rasa sedih jeung moal aya rasa susah. Anu rata-rata jelema mah kemungkinan ari ngaran di dunia bari boga panon pasti boga kahayang. Lamun dituturkeun eta hawa nafsu teu kaok ningali batur. Cek nafsu malah meninggali batur buka motor anu alus hati orang pikir dina hati mah tetep hayang. Tapi kumaha sangkan orang ulah kasiksa dipepes hati orang buka imanan dari rezeki mah pada boga bagian batur masak itu bagian orang mah sakieu. Jadi lamun urang hatena selalu dipepes buka imanan bahwa rezeki mah memang pada ayat non pada diukur ku aya ukuran nanti Allah mual bisa sarua jeung batur. Ngan nisbat ka jalma teu boga mual mata kering hate lamun eta jalma boga rasa beunghar hate. Batur meuli TV teu panas. Bunga we nu aya. Moal mungkin juga bisa bunga tetapi hate mah bakal sedih. Memang secara logika mah bakal kitu. Lamun dituturkeun mah nafsu pasti kitu belaan hanyut hutang ngiridit. Ya. Karena ngiridit teh apa datang bulan cengir bulan cengir ari nu beunghar hate mah tara daek moal daekeun diri dia kajentik nebeng milu nonton da sabenerna mah memang tina keneh nebeng
Naon sababna pangna disebut genah nisbat ke jalma nu jembar hate mah teu boga TV ge hayang ningali sinetron nonton kata tangan. Jeung genahna anu nebeng mah sekalipun nu bogana tuluy moal daekeun waka mareman TV salagi tetanggana masih keneh ningali. Tapi nisbat ke jalma anu nonton lamun tuluy kalau sampai balik sapodo teuing nu bogana mareceng keneh atawa hayang keneh urang balik ge sadaekna urang. Jadi genah keneh tatangga tibatan tetangga anu boga TV anu nonton TV tibatan anu boga pan hari boga masa kalipun 1000 tuluy sanajan sayang geura sare cikeun hayang geura panganten da aya kana tetangga anu nonton wayahna kudu cenah kul. Jadi ripuh keneh boga TV lamun nisbat ka jalma anu beunghar hate nya. Kumaha mun teh mah tetangga anu sok ditonton teh TV narup saka moal bingungan. Jadi mati di parhate mandan buka TV teh loba. Jadi nyaruk tinggal kinah ka imah saja. Kudu ngomean teh dan kudu sok nonton. Teu kudu lumayan nya. Genah lamun jelemana jembar hate. Wah cenah tetangga kabeli motor NMAX misalnya. Beri panas sampai saeutik. Belaan nganyuk sedangkan bulanan teh sekolah juga 200 masyaallah usaha. Begitu batur boga kayang teh non boga bana teh terkadang teu ka jalma nu sempit hate mah mata gering karena awak kadituna jadi ibadah. Ya jangan tabisna. Nisbat ka jalma anu nyempetkeun kana ibadah salamina nyempetkeun kana amal soleh mangka Allah Subhanahu wa taala ngajamin ka eta si jalma bakal dibere beunghar hate. Moal aya kasusah ya. Sabodo teh batur mah rek tulek ye penting urang mah urang we sahaya-hayana urang. Ieu ya tawisna jaminan ti Allah Subhanahu wa taala keur ka jalma anu salamina selalu nyempetkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mun margina margi teu saeutik ayeuna kajantenan memang tuntutan kehidupan zaman ayeuna loba jalma anu over ya. Hayang mengejar karena kehidupan model ayeuna tapi kemampuan teu aya nu akhirna berbagai cara ditempuh kadituna jauh tina kabahagiaan malah semakin rocet tina kehidupan. Naudzubillahi min dzalik. Keur ka ahli lingkungan mah atuh diusahakeun urang mah hirup masa aya da urang we lah sakamampuan urang nya tong loba teh ka aya. Nomor kaduana jaminan ti Allah Subhanahu wa taala nisbat keur ka jalmi anu nyempetkeun kana ibadah migawe amal soleh sareng dijemput ku malakal maut wa amlahu yadaika birizki. Salamina Allah Subhanahu wa taala minuhan ngagampangkeun kana dua leungeunna eta si jalma ku pirang-pirang rezeki. Cek paribasa teh mah rek ka paripola teh jadi duit. Ya. Naon perkara nu dicabak ku eta jalma selalu jadi duit. Urang mah usaha mah terkenal kayak kadingan tadi kan jadi duit aneh dari nu beunghar mah watek mereka rencepkeun jengjet dina tangan nu dari boro-boro disiram tadi ka boro-boro diberah tapi jadi teh halus eta jelema watek beunghar. Tapi nisbat jelema nu watekna goreng mah geuningan sanajan diberah ku teh itu mah ku teh sapi bakal diberah di toko disiraman teh ka pae jeung jeung eta watek meureun tadina teu nyempetkeun teu selalu merhatikeun dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah nanti sakadaekna. Sedangkan aya kana sadaekna teh cara daguan daek ibadah zaman mana tuh perlu maot manten nya. Hayang salat daguan daek mana daekna. Kami ge boga salatna. Ulun tuh boga nya. Pomorek sedekah ngadaguan daekna asal rek zakat. Heula zakat teh ngadaguan hate cenah can sadar mah hate can ridho mau ka zakat. Rek iraha sadar can mau ka sadar. Kudu selalu maksakeun, selalu nyempetkeun dina ibadah. Sedengkeun jaminan ti Allah nisbat ka jami anu salamina nyempetkeun merhatikeun kana ibadah, mangka jaminan ti Allah nu kahiji bakal dibere hate, beunghar hate, nu kadua salamina digampangkeun ti rezeki, teu pernah kakurangan.
teu pernah boga rasa naon hirup akhir sok sanajan eueuh kaboga hatena selalu bunga eta diantawis jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna nisbat ke jalma anu gawe amal soleh sebelum dijemput ajal ku Allah Subhanahu wa taala selalu nyempatkeun waktu dina ibadah wajis mata syihatan dibere anggahota badan anu cager teu daekeun riwit ya. Ieu nisbat ke jalma anu selalu nyempatkeun ibadah seperti kumaha ari nyempatkeun ibadah teh sanajan urang kasibukan anu super sibuk cek paribasana cek loba istilah kagok panari urang nalika di sawah kagok kanca ya. Nalika urang di toko kagok loba ngaladangan, nalika urang di kantor kagok jam istirahat atau lamun urang loba jadi tukang anu loba pasien. Tapi nisbat ka jalma anu salamina nyempetkeun kana ibadah insyaallah salamina jiwa ragana eta si jalma dicagerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tak harus dinikmat seger dipados tinggali jalmi-jalmi anu selalu fokus karena ibadah, boh orang kantor, boh jalmi biasa tukang warung atau rapi ahli bahkan sepupuh tak ulama mahnya salamina eta jalma memang benar teu pernah kakurangan dina masalah rezeki. Bahkan cek maranehanana lamun bisa mah nolak karena rezeki teh hanya bisa nolak. Ngan ari geus datang terus-terusan hese nolak nah. Memang sok aya cenah jelema anu sebeleun kana rezeki contoh zaman ayeuna nya zaman baheula lagi loba nu hayang sampai ka ulah aya rezeki anu ka imah datang saking kumpulna sebelumnya kana rezeki sampai ka nyarios katuan se nya katuan se untuk dijalani pada solusi katuan se abdi kumaha jalan kumaha carana hayang ulah sampai kalau bakti rezeki ka imah anu datang geus bingung asal ukuran aku di kamanakeun sabab nyaah rezeki teh loba teuing. Cek eta wanse bisa mah atuh anjeun hayang eureun ulah aya rezeki ka imah isukan rek aya raja milu jumaahan di dieu. Bener cenah teh nya kumaha carana tah anjeun cicing di gigireun raja nalika rek jumaahan diuk teh deukeut raja. Pas nalika imam berkhutbah tepak ku maneh mahkotana pasti maneh bakal ditewak karina bakal dibui lamun di jero bui mah mun aya rezeki nu hasuk malah deket ngadeg rezeki ka itabu ya tapi heueuh senari kitu mah nu ayeuna pas dia ka isukna bener aya raja datang kadinya langsung milu jumaah mah ge bela atas seleke hayang diuk digigireun raja begitu eta roki naik kana mimbar teu anta parah kumaha langsung dibabuk eta emang mahkota raja teu anta parah pengawal itu panganan newak ka eta jelema langsung ditewak begitu rek dibawa cek eta raja kela kalau ka dibawa ka diulah kumaha kunaon cenah raja tinggal iku maneh tuh dina mahkota kaula teh geuning aya kalajengking paingan ku eta jelema dibabuk lamun teu dibabuk ku eta jelema berarti sirah kaula bakal digeger cong-cong ku eta kalajengking ulah antara hiji jelema geus nyalametkeun ka kaula saparoh harta kaula dibikeun ka ieu jelema nu kadina kita rezeki masyaallah itu Gusti mah lamun geus mikanya ka hiji jelema sanajan buktor terus dibikeun kunaon cenah ai ka urang mah geuning teu daekeun rezeki teu datang da urang teh dipikeunnya ah Gusti hirupna eueuh pikeunnya ahna jadi ibadah ge sadaekna akhir-akhir sempet kudu selalu nyempetkeun kana ibadah. Jadi antawisna seueur kajantanna bahkan ayeuna oge ari dicarioskeun bisi teh rek kerja nya dajar lagi ari dicarioskeun seueur anu patetan sampai pados anu sampai ka umum mun bisa mah ulah loba teh rezeki sebab kahiji beurang sieun kana hisabat kadua teh disana solukeun ari urang mah kali tu kali teh nu diteangan di kumaha carana aing hayang loba duit kita urang batu mah sanes. Jadi antawina jamin nanti Allah Subhanahu wa taala nisbat ke kajalma selalu nyempatkeun kana ibadah migawe amal soleh sama rahmat insyaallah eta jalma dijamin tilu perkara ku Allah Subhanahu wa taala nu kahiji hatena dibere sabunghar salamina sanajan dua kaboga nu kaduana selalu pandanganna ditimuhan rezeki ka itu ka dieu teh reka parikolana selalu jadi duit nu katiluna salilana awakna oge dibere cageul ku Allah Subhanahu wa taala.
kan yang tawisna lamun kurang selalu fokuskeun kana ibadah insya Allah harta bakal nuturikeun ka urang. Tapi urang ngabebeli harta banda lain mata deket jeung kapiboga acara ka beuki jauh nya. Sapertos contohna mama pagarsa mama satibi ramana nuh gentur anjeun mah sampai ke teu malirekan anak banda nya teu ngilirekan rezeki tapi mobil sampai ke barat sawah di mana-mana tanah sari tanah sampai ke urus ku anjeunna. Bahkan anjeunna mah hampir teu ningalin sakumaha regana tanah anjeunna. Mobil dia juga sabaraha hiji mobil teh teh apa. Kunaon pangna kitu? Pangna kitu anjeunna teu butuheun. Bila jauh kan dia teuing di rumah satibi mah atuh Mama Haji Ilyas Cipoek manawi kantos kali itu tingali mobil mah sabaraha hiji Mama Haji Ilyas. Tapi anjeunna tara pernah ngamuk kana mobil. Dia teu hoyongeun. Jadi mun bisa mah kunci na lamun urang hayang loba duit ulah hayang we kana duit. Ulah hayang duit bakal hayangkeun ka urang. Cobaan lah gitu, akhirnya ternyata kakak lapar. Ayo kan lain kudu gitu, tapi kudu parat karena hati teh ulah cenderung mikiran ting duit. Insya Allah duit bakal turun ke urang. Ya. Usaha kasab dan ulah fokus lagi karena hasil. Dah hasil jeung teu mah teu bisa dijamin ku urang, nu ngajamin karena hasil jeung teu mah angin Allah Subhanahu wa taala. Nyawa biasa. Ulah optimis wah sawah geus katingali rampak. Aya kanyu harding, make panen kabayar. Ternyata kuhamar. Akhirna jadi ulah cenderung ulah ngakukeun ulah tomak lah intina. Dina setiap kasab urang teh kana hasil. Kasab anapun hasil jeung teu mah eta mah kumaha Gusti. Mata pribalosna yen teh teh pernah dihitung hasil jeung sabaraha modal. Tiba heula ge. Nah saudara terang non tarang ngarap kana bati dina tempe ngan mun bisa mah hayang bisa ngahaji ya sakitu. Kalau bisa hajian kayak gitu. Mudah-mudahan mah geus bisa ya. Dan tempat hayang warga sawah mah sawahna warga sawah mah da moal dibawa ka kubur. Beda jeung warga tarang. Warga tarang mah kasih ka mah. Kalau apa ka kubur warga tarang. Warga sawah mah sawah bakal tinggalkeun. Imah mewah mau dibawa, harta bana anu melimpah mau bisa dibawa. Beda jeung jelema anu katarangan. Katarangan teh mang taher teh tarang heran. Ieu dan tawisna kauntungan nisbat ke jalma anu selalu fokuskeun kana ibadah. Naon sababna? Sabab teu saeutik ku alataran kahirupan ayeuna terus-terusan pangbibita terus-terusan dibebaskeun nya janten pangbibita teh gencar di mana-mana akhirna jelema teu mikiran kana akhirat nu dipikiran teh kahirupan dunya bersaing nu padahal urang teu sadar urang teh bakal mau sadaya oge bakal contoh di antawisna kamari aya kajantenan di mana calon bupati petahana anu ngajabat anya nyalon deui nuju kampanye kampanye di podium da panggung kerja pemik ya. Pokoknya diusahakan masyarakat di dia tidak tahun depan harus semuanya sukses. Golongan harus sukses. Begitu beres itu aja langsung jeblak gimana? Mau apa gitu? DPR anggota DPR. Jeblak punya kursi, masya Allah. Mau seperti itu. Kalau orang mau tegak dia, alhamdulillah. Keinginan dia. Coba kalau orang terima betul anak, naudzubillah. Da aring ngaran mereka ajroil mah tinggali dia DPR, tinggali dia calon bupati, komo ieu tukang ojek cik bahasana. Ngaranna waktu datang mah sanadyan raja kapungkur aya raja. Raja nuju sepatos biasa kunjungan ke hiji daerah. Bahkan jalan oge diamparan ku permadani beureum. Zaman baheula mah sepatos kitu, negara Arab mah aya raja teh jalan teh diamparan heula ku karpet beureum. Nu akhirnya sampai ke jelema masyarakat pada ngumpul di dinya hayang manggihan raja sama ngabagi-bagi duit kana raja ngabagi sembako mun ayeuna nuju paseren-seren kitu dikawal ku para pengawal anu garaga aya aki-aki moal kaneron baheula pernah moal kaneron sesudah coba kita pengawal aki ke mana hayang manggihan raja keula aki moal bisa manggihan raja teh berceramah coba orang wawancara
kayak tumuan apa kalau mah hayang ayeuna ye kurang kana penonton hayang ayeuna boge ku disere pun eta aki-aki ku pengawal atau pengawalan aja ngobor wani anu sejen sampai ka depan nu ke depan ge ngabanti ku eta aki-aki sampai ka heran nah eta aki-aki atuh bedas gitu ya. Nu akhirnya diberi jalan nah eta aki-aki langsung bisa mangihan ka raja. Cek eta aki-aki, "Raja punten, turun heula." Kurang ajar cenah mah aki cerita turun ka aing. Pan aing raja, turun heula pokona. Turun ka raja, paksa ke. Naon ge? Di situ nyaho kamu nanti raja ieu. Gobok kata raja. Nu tadi narik ngadat kata aki-aki disebut aduh bener kata aki. Gak tahu cenah make kadeuna. Kaulah teh di piwaran nyambut nyawa anjeun ayeuna. Begitu eta mak raja disebutkeun ditarik dicabut nyawana mak dina hate bukan ada sanksi murah. Nitah ka pengawalna mewah kata raja eta aki-aki. Iya aki-aki bubur payahan. Di begitu ditembakan gitu dikieu ku tumak itu ge teh dek neraka ku ge lain jelema. Teh malaikat Ajroil anu ngalupakeun aki-aki nu akhirna percayalah si raja bahwa eta teh malaikat Ajroil. Bener cenah teh anjeun teh nyambut nyawa kaula, bener kaula rek nyambut titah ku Allah Subhanahu wa taala diparentah ti urang nyambut nyawa anjeun ayeuna. Kira atuh minta waktu sakudeung kaula saja barek mangihan heula keluarga di istana rek ngabagikeun harta warisan kaula sampai ka para saudara. Cek eta malaikat Ajroil hampura kaula mah teu diparentah seperti itu. Diparentah ku Allah kita nyambut nyawa anjeun ayeuna. Nu akhirna harita kene eta si raja dicabut di harapan umum seperti itulah malaikat Ajroil ya. Sanajan urang keur nyaluhur motor sapertos Ustaz Uje ya almarhum Allahumma ighfir lahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana dosa anjeunna di saat nyaluhur motor anu mewah motor anu sakitu mahalna dicanang seperti itu kaya mudah-mudahan sing janten pepeling ka urang sing janten tambeh sabab sering ku pangarsa ku urang sadaya diuningakeun al maut babun wa kullu nasidahiluhu ya maut teh panto sabab sakali jelema pasti bakal asup kana eta panto termasuk urang oge pasti bakal asup kana eta maut mudah-mudahan sabab maut ieu sing bisa ngamanfaatkeun yuswa anu dipalingkeun ku Allah masing bisa dikersakeun kayak ditulung di amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten kasubun dipinati pipadosa kitu ka piatur dina 14 kabul pipados leres taufik sang ya Allah. Mudah-mudahan dina 14 sing dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala sayyidina syakirin. Abdana min hamdaya bi rabbil majidah ya rabbana lakal hamdu sultani rabbana fa'alna ya rabbana ya rabbana ya rabbana fatina wa fatina wa rabbana amin antara syukur Allah wa ta'ala Allahumma ta'ala ya rabbal maut wa hamna inda maut wa la tu'adna ba'da maut ya rabbal maut wa yasana satifatan ya akhiri wa amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi subhanahu wa ta'ala jalla yasifun wa sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim